wa illa dudul kuzi nya kajaba hileud pikeun naon wa illa dudul kuzi fayasiu bai'uhu liman faati mayatawaladu minhu pokona mah lamun aya manfaat mah meunang dijual ngan lamun eueuh manfaat maksud eueuh manfaatna teh eta sireum ge manfaat di jieun nasi goreng tah eta mah manfaat ngan pedah dilarang dianggapna eueuh manfaatna tuluy wala yasihu bai'u subu'in la yanfa'u li soidin teu meunang ngajual sato galak jika naon ngajual maung ngajual anjing ngajual anu garalak orai galak teu teu meunang layan fauli soidin wala likitalin alaihi aya dicontohan kal asadi sapertikeun singa wadi bi ajag wala bai'ul himariz zamini himar anu lumpuhnya layan fauli soidin wala likitalin anu teu manfaat pikeun moro ari nu sok dipake moro mah aya nu ngengingkeun ieu mah meuli anjing ieu mah resep we lain jang moro teu kenging ngajualna oge meserna oge ngan ieu mah butuh anjing teh keur moro atawa keur naon herder keur ngalacak nya ngalacak musuh teh eta mah aya nu ngengingkeun wala bai'ul himari zamani teu sah ngajual himar ari himar teh mirip-mirip kuda az-zamini anu lumpuh jang naon teu dagenannya alladzi la taq'a fihi nu teu aya manfaatna bi khilafil abdi zamin ku perbeda ngajual abid anu lumpuh teu aya abidna ge nya wa bai'u labani bani adama sahihun kumaha lamun ngajual cai susu teu boga jualeun tapi ieu cai susu bijil wae nya eta mah meunang bisi rek dijualan pek nya jualan kanu keur nyarusuan tah meunang eta mah susu urang susu sapi mah jelas halal eta mah nya kenging ieu mah labani bani Adam cai susu anak Adam susu jelema susu urang ya berarti masing lalaki ge ari bijil mah caina ek dijual ek aya nu meulina sahihun sah ya. Teras wa yasihu sareng sah naon bai'u mayun tafa'u bi ru'yatihi ngajualna perkara anu dialap manfaat naon biru yatihi ningalina itu emak katawusin cara merak au bisautihi atawa karena dialap sorana itu emak kazur zurin sapertikeun manuk zur sah ngajual anu ceuk umumah teu aya manfaatna ngan pedah manfaat ku ditingalina urang lamun meuli barang aya nu jang dahareun aya ngan saukur jang tingalieun nya meuli piring alus ngan mun dipake mah nya ieu teh jang tempoeun mangga nya di dieu mah katawusin sapertikeun manuk merak kan manfaatna teh ku ditingali naonana buntutna kieu madak-dak ka tukang ning alus jiga naon da jiga merak au bisautihi atawa karena sorakna sapertikeun manuk anu alus sorakna ngan pedah teu meunang didahar jiga naon manuk anu pamatuk luhurna teh naon ngaliwat teh naon ngaranna teh kieu teh tah sapertikeun ciung, beo, kakatua, naon di urang mah? Kah
tah kakeh woodpecker caladi eta mah resep sorakna ya. Mangga eta oge nya caladi kan tuk 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 ayeuna duk aya kana duk henteu aya mangga. Wa in halla akluhu lakin tamsil bihi li annahu yuzadu fi samnihi li sautihi ngan biasana nu kitu masok mahal ya. Sabab suarana alus cenah. Wa yasihu aidon bai'u mayuntafa'u bi ta'limihi kakirodin sah ngajual perkara anu dimanfaatkeun ku dilatihna. Ari pas dibeuli mah teu manfaat ngan lamun dilatih jadi manfaat. Sapertikeun mana? Kakirodin sapertikeun ngajual monyet. Ayeuna sok ngajual monyet? Aya nya. Anakna ku dilatihna eta jadi alus bisa jang moro, bisa jang nyiaran geuningnya ngan sabager-bager nage monyet terkadang mah sok jadi galak lamun kasinggung atawa lapar nya dangaranna ge sato nya kasinggung baper monyetna berarti nya menang ya. Au bisoidihi atawa karena dipake moro titah moro naon titah moro mencak. Tadi dia mah dicontohan kasih korin sapertikeun manuk alap-alap. Alap-alap aya di urang teh. Wahirotin jeung ucing serek dijual aya manu meuli nya. Pikeun moro naon? Moro beurit jeung moro lauk. Afadadzalika ar-romli. Nah, jadi mangga kenging secara umum teu tiasa ngajual atawa meuli nu teu aya manfaatna ngan aya sebagian nu tiasa lamun aya keunggulan sejen sapertikeun teu aya secara umumah manfaatna ngan manfaat jang ditingali, manfaat jang dikupingkeun sorakna atawa manfaat jang diwurukan pikeun jang moro nya. Diwurukan teh dipapatahan nya. Eta mah kenging. Wasalisuha terus suaminya 5 nembe 2 simpulkeun heula. Hiji tadi barang anu bisa dijual teh kumaha? Kudu anu suci sahingga teu sah ngajual barang anu najis atawa suci barangna mangan katempelan ku najis anu bisa dipisahkeun. Nu kadua teu sah ngajual barang anu teu aya manfaatna kajaba secara umum mah teu aya manfaat ngan di sisi lain bisa dimanfaatkeun sapertikeun manfaat ditingalina, manfaat sorana jeung bisa diwurukan atawa dilatih ya menjaman ayeuna mah pikeun moro jeung nu sejena. Kantun nomor katilu leungit wasalisuha kaunuhu makduron tos cekap heula. Jadi nu katilu mah barang nu dijual teh kudu aya dina kakawasaan urang sehingga ulah ngajual barang anu urang teu kawasa. Urang rek ngajual manuk mana tuh dina tangkal beuteuy tah sanajan manuk nanu urangnya tapi eta mah kan di luar jangkauan teu kenging. Tos cekap heula we. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faqih lana wa qurabati lana fi dinina
tawassalna bita'allumi tawassalna bitalimi antarzuqonal wasi'ah tarzuqonal amanah abdi tawassulku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan.